Alhamdulillah dina ieu saat dina ieu tempat urang sadayana tiasa riung bungpulung ngariung sasarengan dina raraga nemongkeun ka bunga ka atoh ku dilahirkeunana junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam oge urang sejak ngagungkeun junjunan urang oge urang sejak nyukuran kelahiran Nabi urang anu mana kelahiran Nabi urang sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah nu pangtohaga-tohagana nikmat anu pang pohara-poharana oge ku Allah didamel sumber sugrining kanikmatan sugrining anugerah khususna keur bangsa jalma bangsa jin anu iman ieu makna bil mukminina raufur rahim umumna bikeun sakabeh makhluk Allah ieu makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka urang sadayana hamba-hamba Allah anu dididik ku Allah taala oge dididik ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalawan pendidikan anu agung anu suci pendidikan anu sampurna ajaran anu sampurna teu aya ajaran di alam dunia ieu anu sampurna angin ajaran Islam sabab ajaran Islam adalah ajaran Allah. Ajaran Islam ajaran anu dijalankeun anu diajarkeun ku junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun nisbat kajalma anu diajarna mah hese sampurna ngan lamun nisbat kana ajaranana sampurna kade bisi terkecoh sabab ayeuna aya anu wani-wani nyebutkeun ajaran Islam itu belum sempurna balalawora kade eta bisa-bisa murtadah ngomong gitu ku Allah tos didawuhkeun dina dinten Jumaah waktos haji wada munggah haji Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina tahun ke-10 Hijrah yakni tahun wafatna Nabi urang sadaya waktos junjunan nuju di Arafah lungsur malaikat Jibril alaihi salatu wassalam nguningakeun wahyu ti Allah Ta'ala anu dina eta wahyu adalah pernyataan ti Allah lawan Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sadaqallahul aliyyul azim. Allah taala nganyatakeun ka Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka sadaya para sahabatna para ahlul baitna kumantenanana dinyatakeun kieu al yauma dina poe ieu yakni poe Jumaah dina tahun ke-10 Hijrah tahun junjunan wafatnya sabab mulih tina munggah haji junjunan teh teu damang
teu damangna semakin repot nyaeta dina Dzulhijjah, Muharram, Safar, Mulud, Rabiul Awal. Dina Mulud ieu kaping 12 Mulud wafat dinten Senin. Jadi junjunan malahir dinten Senin, wafatna oge dinten Senin. Malah diangkat janten Rasul dina wengi Senin. Dina Yuswa ke-40 ya. Malah waktu diisrokeun di Mi'rajkeun oge dina wengi Senin. Malah waktu mantenana hijrah ti Mekah ka Madinah dina wengi Senin. Malah waktu sementara dugi ka Kuba ka Madinah waktu hijrah dina dinten Senin. Allah. Jadi dinten Senin adalah dinten anu sangat bersejarah. Titik-titik kemenangan dina perjuangan Rasulullah SAW aya dina dinten Senin. Nah. Allah. Waktu junjunan di Arafah nuju wukuf, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ngadugikeun wahyu ti Allah anu unina kieu al yauma dina poe ieu akmaltu kami geus nyampurnakeun tah sing inget tah bahasa akmal tuh. Kami geus nyampurnakeun lakum pikeun aranjeun kabeh, yakni aranjeun kabeh teh sanes para sahabat hungkul tapi pikeun sadaya umat. Dinakum kana agama aranjeun kabeh, yakni agama naon? Islam. Jadi ajaran Islam tina seluruh sisi dikawit junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat janten Rasul lajeng mantenanana ngajalankeun syariat Islam oge ngajarkeun syariat Islam secara bertahap. Ngajalankeun ajaran Islam, ngajarkeun agama Islam secara bertahap. Salami sabaraha tahun? Salami 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun sabada hijrah ka Madinah, junjunan mukim di Madinah, dugi ka wafat. Pas dina dinten Jumaah dina tahun ke-10 hijrah waktu junjunan nuju wukuf di Arafah ieu pernyataan didugikeun ku Allah ka Nabi urang sadayana bahwa agama Islam ku Allah dina eta saat geus disampurnakeun. Insyaallah. Jadi moal aya kekurangan dina ajaran Islam tina seluruh sisi. Nu aya kekuranganana adalah di jalma-jalma anu diajar agama Islam atau di jalma-jalma anu ngamalkeun ajaran Islam. Alah eta mah pribados ge masih keneh ngaco keneh. Pribados ge masih keneh culah-culu keneh. Masih keneh bodoh keneh eta mah ngacung rumasa. Ngan lamun ajaran Islam agama Islam disebut masih aya kurang, walah bahaya eta mah. Bahaya. Ajaran mah ieu sampurna. Ngan anu ngaco saha? Abdi kitu. Ajaran mah geus sampurna. Ngan nu loba cacat saha? Abdi. Kahartos henteu. Ajaran Islam mah sampurna, nganu kedul ngaji abdi. Nu kedul amal abdi kitu we. Nu getol doraka abdi. Ari ajaran Islam kumaha? Sampurna. Ku Allah tos dinyatakeun.
Wa atmamtu alaikum ni'mati jeung kami geus nyampurnakeun karanjeun kabeh kana nikmat kami. Naon pangna nikmat ieu ku Allah dinyatakeun geus disampurnakeun karana ajaranana geus sampurna. Karena nikmati Allah kumaha urang dina nguasai ieu agama Islam jeung kumaha urang dina ngajalankeun ieu ajaran Islam. Lamun penguasaanana kana Islam tina sisi kailmuan sampurna, tuluy tina sisi pangamalanana sampurna, maka otomatis nikmatna oge sampurna. Naon pangna urang nikmat jadi kurang, gitu kan? Karena ngaji nage kan kedul, amal na kan kedul, tuh. Sabab anugerah ti Allah, lihat nikmati Allah. Ingat, kumaha katakwaan urang. Ai katakwaan teh nyata agama. Katakwaan teh nyata ieu ilmu agama. Pengamalanana, itu kan? Nah, iya takwa teh. Nepi ka pendakwahan seperti ieu taklim, seperti di madrasah-madrasah, di pasantren-pasantren, itu kan? Sekolah-sekolah Islam, universitas Islam, taklim, tabligh. Nah, ini disebut takwa, ini disebut Islam teh. Di mimiti ngaji, amal tuluy ngawurukan batur. Ngawurukeun deui ajaran ieu anu agung kanu sejen, nyebarkeun ieu ajaran kanu sejen, ngadugikeun ieu ajaran kanu sejen. Nah, waraditu lakumul Islam madina, dawuhan Allah, jeung kami geus ridho pikeun aranjeun kabeh Islam sebagai agama aranjeun kabeh, kami ridho. Matak sahabai jalma anu ngagem kana ajaran Islam nu sabener-benerna, eta jalma pasti meunang ridhona Allah. Sabab Allah geus nyanyatakeun wa raditu lakumul islama dina. Menahayang menang ridho Allah, beragama Islam nasi benar. Di mana benar Allah ridho, di mana teu benar Allah ridho, gitu. Tah, ya anugerah ke urang sadayana, anugerah ke urang sadayana.